cek. Cek kenaon? Memang tersantai. Mereka mana, Mang? Gaya santai wae. Ayo orang jalan-jalan. Asa karasel amang teh. Jalan-jalan ke mana, Mang? Lelempangan. Ya lempang we. Ayolah, bocoran amang. Da motor amang can boga. Ayo atuh, Mang. Mau cek capek akunya, Mang. Ya ayo di akod gamang. Tapi ulah minta jajannya. Amang can boga duit can usaha. Mau cek lapar, Mang. Ya mun lapar mah aya-aya we. Ikut-ikut adu tambulan. Emang win domba, Mang. Ya geus kumangke we nya. Orang ikhtiar. Ya ayo atuh. Mang istirahat dulu we, Mang. Capek. Capek. Geus ke orang istirahat di ditu nya. Nah, kalau di situ sih gana kena cek Nah, capek. Istirahin. Mang ari ya batu wali saha. Man kali. Yuk. Ada bisa nu karuhun. Bersihan lah cek. Saya tahu, Mang. Di mana aing? Mana sah nu ngajaran tuh dinya ah? Juga manuk tembakeun. Saya Aing nu cicing dina batu ali eta. Eta nah batu ali aing aya di dinya. Tapi menang manggil dina juko ting saha. Oh jadi mana nu manggihanana? Nya abi kan. Tuntan-tuntan lain setan aing mah bah. Usaha. Sebut ngaran aing wa. oh nyawa. Nah, rimarane kukurusukan di leung rek naraon ha? Ieu wa bisa wa keur karsel di imah. Saya gaduh pagawean. Jangan gawe se rek asup ke kudu make duit. Ieu abi wa jeung Acek alo abi sugan-sugane nya lempangan ngasilkeun tu wa. Cobaan atuh wa bisa mere duit Pak. Jeung si Acek nya lapar sekuateun wa. Minta duit anjing. Marokan aing bang. Sia hayang duit mah mentong minta ka aing. Mentana ka Allah. Mane usaha ikhtiar ka mana-mana tang tuh bisa ngahasilkeun rezeki nu hade. Nu penting gerakna heula. Nu ke Allah bakal mere jalan anu hade jeung marane. Kaharti teh, hah? Nyawa karti wa. Saria lapar. Yeuh ku aing diberi hakaneun. Tungguan. Urang baca bismillah leungeun maraneh karya. Bismillah. Edan. Dah, kok aing diberi jengkol maneh. Sok gerada lahar, ame kuat, ame aya tenaga yang menghadapi semua kenyataan hidup ini. Dahar ieu jimat ti aing bakal barokah, tapi sama meh maraneh dahar ngadoa heula baca bismillah. Sok ayeuna mah gera jingkang kadinya. Aduh wa, nuhun pisan wa ieu wa. Ayeuna aing erek indit heula. Lamun ayana naon sebut ngaran aing 3 kali. Insyaallah aing pasti datang. Marangga. Masih gua. Ada saksi situnya, Mang. Ceritain. Woi. Gus kalau babat cewa saria. Radar kadinya. Mun wa. Lu cek rumah cewek. Terus mari kita jingkang jengkol ini. Sok nafsu amang mah. Ulah po, Mang. Baca bismillah. Nya. Bismillah.